A'udzubillahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun yajibul istinja'u min kulli ratbin kharijin minas sabilaini. Ngalajengkeun hancak kitab Sulamut Taufik ieu pasal mertelakeun wajibna hiji jalma istinja min kulli ratbin tina sakur-sakur perkara anu baseuh atawa najis anu baseuh. Istinja kharijin anu kaluar ieu najis minas sabilaini dina dua palawangan goerol mani salian cai mani. Jadi wajib istinja bebersih tina sakur-sakur najis anu baseuh anu kaluar ieu najis teh dina dua lubang salian air mani. Jadi cai mani mah teu najis. Bil mai istinjana teh wajib ngagunakeun cai. Lamun eta najis anu baseuh. Ila ayat horo dugi ka bersih, dugi ka suci deui naon al mahalu tempatna eta najis. Awayam sahahu atawa kalawan diusapna itu kharij atanapi tempat keluarna najis. Bisalah si masahatin kalawan tilu usapan au aksaro atanapi langkung. Ila ayan ko dugi ka bersih naon al mahalu tempatna itu najis. Wa in bakya sareng lamunye sak naon al asaru tapakna itu najis. Biqaliin maka nganggo benda anu kasar anu seuseut. Tohirin anu suci eta benda anu seuseut teh jamidin turteas goero muhtarimin barijeng benda barangna teh benda atau barangna teh nyata kaasup benda anu teu diharamkeun. Ulah kaasup benda anu dimuliakeun. Min goerin tiqolin bari najisna teh teu pundah-pindah. Wa qabla jafafin sareng sateuacan garing eta najisna teh. Paslon wa min surutis sholati. Ieu pasal mertelakeun tina syaratna salat. At-taharatu anil hadasil akbari. Hiji syaratna salat teh kedah suci. Syarat sah salat teh kedah suci. Tinu naon? Tina hadas gede. Wa huwa ari hadasil akbari teh al guslu nyaeta kedah ku ibak. Jadi suci tina hadas ageung teh kedah ku ibak sanes wudu. Walladzi yujibuhu sareng ari perkara anu ngawajibkeun seseorang kana adus. Mandi syariat, mandi wajib maksudna. Khamsatu asaa aya 5. Seseorang diwajibkan untuk mandi teh lamun aya hiji tinu 5 hal. Kahiji hurujul maniyyi kadijina teh kaluar cai mani wajib tu adus. Wal jima'u kaduana jima sapatemon atanapi berhubungan intim. Wal haidu sareng head. Jima teh boh jima ka istri nyarira ka caraga nyarira itu wajib mandi. Atawa jimana karena jinah wajib mandi. Terlepas dina jinahna teh perbuatan dosa. Wal haidu sareng head tuh. Wan nifasu sareng kaopat nu ngawajibkeun mandi teh nyaeta nifas. Darah nu kaluar saparantos lahiran.
Wal wiladatu sareng ngalahirkeun. Wa furudul gusli sareng ari pirang-pirang parduna mandi eta isnani aya 2. Kahiji niatu raf'il hadasil akbari kedah niat si jalma ngaleungitkeun hadas anu gede. Nawaitul gusli raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Niat abdi adus sejak ngaleungitkeun hadas ageung. Aw nahuha atanapi sabangsana hadas ageung. Wa tamimu jami'il badani sareng kaduana ari rukun mandi teh nyaeta ngaratakeun sadayana badan basyaron halna kulitna nu aya dina badan wa sya'aron atanapi rambutna wa in kasupa sareng sanajan kandel itu rambut. Jadi ngawalatraan cai kan seluruh badan termasuk kulit sareng rambut walaupun eta rambut teh atau bulu teh kandel. Saterasna paslun surut toharoti ari syaratna suci. Hiji al islamu islam syarat wajibna suci. Wa tamyizu sareng hideng. Wa adamul mani'i sareng katiluna teu aya perkara anu nyegah anu ngahalangan min wusulil ma'i tina antalna atawa tepina cai ilal magsuli kana anggota anu wajib dikumbah tekeng anu ngahalangan. Wasayalanu sareng ngucurkeun cai. Wa ayyakuna jeung kedah kabuktian alma'u caina teh eta mutahhiron anu suci. Bi alla yuslaba kalawan ulah nyabut ulah ngaleungitkeun ismahu kana ngaranna eta cai. Bi mukhalatati tahirin kalawan kacampuran barang anu suci. Jadi teu kenging dugi kekahilangkeun ngaran cai zatna cai. Cai teh cai we. Teu kenging cai tambahan susu jadi cai susu. Eta mah teu tiasa suci tapi teu nyusikeun. Yastagni anu nyukupan naon alma'u cai anhu tinu panyampur. Enten cai teh kan kabagi opat tina takrib mah. Hiji cai suci tur nyucikeun. Kadua cai makruh. Cai anu kapanasan. Tilu cai mustakmal. Cai anu barobah. Suci tapi teu nyucikeun. Boh mustamal atanapi barobah kacampuran benda anu teu najis. Kaopatna cai mutanajis. Wa alla yataghayyara sareng tarobah caina binajisin ku hiji najis walau taghayyuran yasiron sok sanajan robahna teh anu sakedik. Wa in kana maka lamun buktian naon alma'u caina teh duna kullataini kirang ti 2 kulah. Zida maka ditambahan alla yulaqiyahu supaya ulah patepung kana eta cai naon najisun najis goero ma'fuin anu henteu dihampura anhu tina eta najis. Walas tu'mila sareng teu acan kantos dianggo eta cai fi rafi hadasin dina ngaleungitkeun hadas au izalati najisin atanapi teu acan kantos dianggo ngaleungitkeun najis. Waman sareng sahabai jalmina lam yajid anu teu mendakan itu man alma'a kana cai au kana atanapi kabuktian yadurruhu ngamadaratkeun ka eta jalmi teh naon alma'u caina. Cenah lamun teu mendakan cai atau tercegah tina cai ngamadaratkeun
tayamama cenah. Maka cukup ka eta jalma teh tayamum, tapi dengan ketentuan ba'da dukhulil waqti, tayamum teh saparantos lebat waktu salat. Wa zawali najasati sareng saparantos sate acana teh dihilangkeun heula najisna. Wa ma'rifatil kiblati jeung nalika tayamum teh kedah nguningakeun ngadep lah, ngadep ka kiblat. Biturobin bari jeung nganggo eta tayamum teh ku taneuh kholisin anu murni, taneuh nu asli. Tohurin anu suci cenah taneuhna teh, lahu eta tetep kana eta taneuh teh. Kubarun ari kebul, bari jeung aya kebulan, ngandung kebul. Atosna teu sah oge, teu tiasa oge tayamum ku taneuh anu teu ngandung kebul atawa taneuhna teh baseuh. Pil waji wal yadaini tayamumna teh kanu wajah sareng dua panangan. Yurattibuhuma anu nertibkeun jalma anu tayamum teh kana duanana, kana wajah sareng pananganna. Bidorbataini kalawan dua tepukan. Biniati istibahatil fardhi sholati kalawan niat wenangna eta jalma ngalaksanakeun salat. Maka niat tayamum mah nawaitu tayamumi istibahati sholati, supaya wenangna jalmi teh ngalaksanakeun salat. Ma'anakli sarta mindahkeun isi jalma kana taneuh. Wa masih awali wajhi atanapi bareng sartana ngucapkeunana niatna teh nalika ngawasuh wajah. Jadi nalika wajah teh niat nawaitu tayamum listibahati sholati nembe tayamum. Itu syaratna tos terperinci di luhur, kedah lebat waktu, tos lebat waktu najisna dihilangkeun heula, mayun ka kiblat, sareng nanti niat gitu nya, niat tayamum. Mudah-mudahan manfaat insyaallah. Urang ngalajengkeun ke tina perkara fi ma yahrumu bil hadasil asgori wa ghairihi. Sakali deui mudah-mudahan manfaat. Ieu aosan teh dihadiahkeun kanggo pun bapa pun biang almarhum, mudah-mudahan aranjeunna ditampi iman Islamna, dihapunten sagala dosana ku Allah Subhanahu wa taala. Sareng mudah-mudahan ieu ge dihadiahkeun ka guru-guru sim kuring anu parantos ngawulang sim kuring. Sareng mudah-mudahan ieu teh manfaat kanggo sadayana. Wallahu alam bimuradih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.